Salak sok buru atuh mareli atuh maneh teh lain naringalikeun wae sok buru aing teh capek ti imah mawa salak saloba kieu. Salak bu saralak bu goblok salak ya aing berat mawa bisi ku aing dibahekeun ya di dieu buru salak. Oh maneh Mang alhamdulillah ya Allah ya Robi aya nu meuli oge sok buru pang salakna ieu ye geunah pisan ya mah salakna legit ieu mah salak mentega lain salak sembarangan sok geura amis kareueut ieu mah. maneh apal tuh di lembur ieu mah teu meunang jualan sembarangan sia teh tong padu wae di dieu. Atuh mah nya teu meunang jualan ti luar eta eueuh pelangna oge urang bisa maca ti mana tuh teu meunang jualan di Pokona dieu. mah maneh kudu milih hiji di antara duanya eta nu kahiji maneh kudu mayar 5 juta. Keheulaan aing kudu mayar 5 juta mah kajen teuing galungan di dieu samodarna teu pirage jualan salak lamun aing teh jualan jablay Sok, kitu waneh aing gitu, teh maneh. sok atuh nu kadua na tong abak-abakan lamun kitu nu kadua atuh. ieu rada ringan ye. Nya eta ngasupkeun salak ieu tilu siki kanu liang bool maneh. Tong sok loba omong lah jeung aing sok buru. A few moments later. Ka dieu sia teh deukeutan atuh. Nah, hari maneh atuh da leungeun urang teh pondok deukeutan atuh ka dieu sia teh. Nya keheulah atuh da aing teh sieun kan. Sok buru metere anggeus sia teh atuh ya cicing kurang Gelo, hitung ya anjing, hiji dua nyeri tilu pisan tah ieu, anjing. gelo bool aing anjir soek ieu Anjir, mah. mana yang meni amit piru geuning sakieu ku salak sasiki teh geus asup ya hiji deui ku aing ya dihitung geura ya. Ieu mah geus disatempletan moal ngagesek teuing ka nu liang bool. Gelo maneh pira geuning sakieu tuh deuleu si ragil mah anjir ku kohkol sia teh. Ini amit pira geuning sakieu Gusti. Cicing mana teh cicing ieu dengar gorowokan. Gelo kala ka aing nu jadi kesangan sia teh lain teu ngajedog ih ni amit manggeus ieu geus asup yo hiji deui yo sia teh geus lewehna tuh nih Gelo ngerakeun. anjir nyeri kieu untung harita teu ngilu ka si Ragil ka Jerman cacaran kuno kieu ge geus nyeri ka bina-bina komo si Ragil anjing ku kokol pos ronda. Tuh kehede nu katilu ya terakhir ya kurang geus di minyak jalan tahan cicing ya kurang dihitung ya hiji dua tilu ya kurang dibebaskeun ya. Ken masih yang ngadon seserian kudu nama leuwih nyeri atuh. Nah teu hayang seri Nah, aya kumaha naon, tuh maneh dulu ngadon kumaha di seserian ditu kitu, tuh tinggal kehede. saha nu datang nu jualan naon itu aing teu kuat anjir kumaha teu kabayang eta anjing duren diasupkeun kana Allah. Duren erek duren moal ja.